Aya lemur ya. Ngajaran 2 poe kuli ka batur. Penghasilan, bakat kuli ieu mah. Tapi lumayan lah. Aya keur bakal tapi poe ayeuna kudu berhasil ya. Kudu neangan duit ya. Si Ugut ka mana dinya? Aduh. Maneh panjang umur. Poehan lah atuh ganeng. Ingat kene mahana mah. Oh, atuh hebat bener lah. Ai ente ka mana wae atuh? Si lain anu ka mana wae mah. Heueuh nya. Kumabut pergerakan ayeuna ya. Boga ide teh ente. Justru eta tet, urang teh poeana kudu menang si duit beureum. Apal masalah eta mah. Cing kumaha? Untuk hari ini ya. Dewek boga ide tet. Kumaha lamun urang malingan sana di masjid? Naon maling senal di masjid? Terus naon da mau ngajari duit atuh? Apaan sih senal eta teh urang jual? Jadi si duit beureum. Bener. Ide hade maneh. Maling senal nanti anu marahal. Nya eta. Pangkalan si Ahmad. Senal nanti anu jual-jual gitu. Wah, eta payu karek gocap-gocap wae mah tuh. Oh, karpil. Karpil. Gehel. Ayo urang rencana ya. Ayeuna wae. Oh, atuh nu jelas mah tong ayeuna teh. Karena urang tujuanna teh di masjid. Di masjid teh kudu poe Jumat, loba nu ka Jumatan tah. Urang paling senalan kabeh. Bener. Satuju lamun kitu mah. Pokona kabeh anu Jumatan anu aya hampir jelema 30 jelema. Dek senal capit, dek senal naon wae. Kerit deh. Kerit kabeh. Kita satuju pisan. Aduh. Tapi kalah. Si lain tunggulah di dieu. Dewek aya perlulah sakedeung. Biasa lagi mana masuk ujung urang duaan atuh aya naon teh. Pokona poe nama penting pisan. Ogut kudu sarangan. Tunggulah si lain di dieu moal moal. Atuh sok atuh. Sampurasun. Rampes. Aduh. Mimin. Agut. Kalah Min. Mimin bade ka mana ieu? Bade ka warung biasa belanja. Meni rajin. Atuh da namina ge istri, udah rajin. Boro ogut teh namanya teh bade ka bumi. Ka bumi Mimin? Nya. Bade naon? Atuh hayong ameng we soalna baralete teh. Oh, sugan teh aya naon raruas. Ke tapi da Mimin arek kapayun heula atuh. Heula atuh. Eta kumaha perkawis perlalakian. Aya nu miharep. Oh, eta heueuh nya tah kitu geuningan Kang Ogutnya. Tapi keun bae lain mah Mimin mah pasrah keun dah ari jodohna mah da meureunnan moal ka mana nya. Aya ceukna paribasa, Min. Jodoh pati bagja cilaka mah nanging Gusti anu ngatur. Laras. Kitu ogut oge enak teu ngaja neangan. Kan saur Mimin mah atuh sugane urang ngajodoh duaan. Ieu mah ngomong ka mana wae. Mimin ka warung heula. Sampurasun. Cimas. Sampurasun. Aya geuning. Manawi teh saha anu teh bade nu ngapelan ka imah. Oh, sanes atuh bios Pak Kadus gerek ngapelan mah. Bade naon atuh Pak Kadus teh? Iya, biasa we Pak Kadus mah. Nagihan pajak itu kurulang-kuruling. Karesan ieu Ceu Imas kamari mah pan penak oge teh emut Pak Kadus teh manawi ka bumi oge kitu Ceu Imas. Nah, atuh Pak Kadus sanes ngemutan abi Pak Kadus mah. Nyata anu kitu teh sok kahilapkeun Pak Kadus. Laras gitu. Dari dia di ieu nana. Sakedik 150. Sakedik 150. Aya atuh engke urang ngorehan heula nya Pak Kadus nya. Kedapnya Pak Kadus. Iya. Atuh ku abdi bias dipangrehankeun atuh. Teu kitu Pak Kadus ini cunin.
Ki pakadus jantan imas teh grogi ya. Tah aya gini. Di pakadus. Hatur nuhun ya, pakadus. Sami-sami, Cek Imas ku abdi ditampinya. Mudah-mudahan Cek Imas sing sehat, tara sing tareh gaduh jodoh, pang-pang nama ulah jomblo wae ieu. Tiris jomblo teh. Cek Imas, hapunten we da pakadus teh seueur bujangeun bade ka ditu ka dieu nya. Di kantun heula. Mangga mangga Sampurasun. Rampes. Boboko buatan Garut apokat di Padalarang boboko hanjeng nu burut asa kagencet buntelan. Astagfirullahaladzim. Si Dadang keur naon sesoranganan di dieu? Dadang, hei, keur naon mana sesoranganan di dieu kawas nu kurang mana teh? Naonana? Saos. Nah, kekanaonan